we cenah tembongkeun kebahagiaan urang ka batur ngareh batur apal urang teh hirup bahagia saya sok tu ayeuna kan usumnya di-update status tanya anu saya na we negara orang nama neuker gegeroh matara komo neuker puntennya neuker kitu teh lah tah kade maur sepuh kapungkur makana cenah kadenya ulah sok naon cenah ge tadi mangga tembongkeun kebahagiaan orang ka batur sae nembongkeun kabisaan orang ka batur mangganya ngareh urang teh bisa dah bisa usaha bisa naon segala macam kade omat cenah ge ulah nembongkeun artos sareng emas ka batur komo ka dulur ibu ngawartosan we jang nya ulah nembongkeun artos sareng emas ka dulur komo ka baturnya heuh nah, gitu teh lah nya tuh si teh tos uringaeun nya. Orang bahas naon siap tolab ilmu siap naon ari ilmu teh naon ari ilmu teh kanyaho nya sancan nakiroh sancan makrifat seurang sancan nyaho teh nakiroh heula teu apal teh nyaho makana naon cenah ge innamal ilmu bita'alumi ibu bapaknya bisana ilmu teh bita'alumi tina belajar labin nasab lain tina turunan ibu jelas ibu puntennya sanajan cenah putra kiai putra ajengan yang orang kali hati diajar ngaji moal tiasa ngaji nya leres jadi innamal ilmu bita'alumi bisana ilmu teh ku diajar leres lan labin nasab kade sanes lain tina turunannya aya ilmu turunan ibu aya ilmu jang ilmu turunan aya teu aya ibu kadenya naon cenah ilmu turunan teh lamun ibu ramana tiasa ngadamel murang kalih ke tos ageng insyaallah nya yakinlah murang kalihna tiasa murang ngadamel murang kalihnya kade aya budak euy keun eta apaleun jang can bobo jang makana dina kitab ditarangkeun ari ilmu teh naonnya cenah ge jaa nuron telah datang cahaya makana kapungkurnya tuh upami aya hajatan aya janur konengnya melengkung tuh upami cenah kamari lebaran aya ketupatnya tina janur asalna kan tina katana kana janurnya ari janur teh singkatan jaa nuron telah datang cahaya makana nuju di pasantrennya kitabna teh koneng Pak Kiai nah kitabna koneng kan janurnya cenah ge telah datang cahaya tah nya urang doakeun para habaib urang para kiai para ulama sing panjang umur amin sabab naon urang doakeun sing panjang umur ku sabab lamun maut hese gantina ibunya bapak nya kusabab naon lamun maot teh gantina 5 tahun 10 tahun 15an tentu pungguh aya gantina nya laras minang kene RT Pak RW tunya satacan maot seueur nu ngangentosanana siap cenah jadi gantina makana urang doakeun nya murang kali urang anu naon keur menimba ilmu di pondok pesantren sing salabar amin sabab naon hese eta ngajinya dimulai naon cenah ge mantek mani balagohnya elal sapikeun Kang Elel ibunya hese eta ngaji gampang kene bahasa Inggris sabab naon bahasa Inggris gampang kene bahasa Korea bohongnya bahasa Korea mah insyaallah lah nya 1 tahun 2 tahun ngundang ya guru privat ka bumi tiasa nya ya nu urusan bahasa Korea mah nu calek di dieu tong ditaros nya tenang we abi teh ka dieu teh tadi teh di piwara ngabahas naon cenah Muharram aya naon dina Muharram ieu teh cenah ge sok aya naon dina Muharram ya aya nu uninga diberi hadiah ku abi peristiwa naon iya maka ngaharulang euy aya naon peristiwa naon aya naon jadi kieu nengnya yang di peristiwa Muharram itu seueurnya aya cenah ge berlabuhnya kapal Nabi Nuhnya aya naon cenah ge deui
aya naon deui cenah deui dambangna Nabi Ayub tina panyawatnya naon deui cenah ge tuh itu ngaraos tuh ieu teh euy esok ngaraos ieu teh ka pangaosan esok kamana we atuh ngaos teh euy esok ngaraos ka pangaosan teu ieu mah sok urang lajang we nya urang nu kana intina we hawatos ya aya pangarsa hiji deui jadi peristiwa Muharram ieu teh puntennya seluruh di dalam 10 Muharram eta aya cucu-cucu Nabi terbunuh kusaha ku Yazid bin Al-Muawiyah nu tersisa saha sok nu tersisa saha jauh kena ieu mah ulang ngaji jero teh atuh lah ieu mah jeung ngajina kudu sabari heureuy euy urang teh kumaha carana nya cenah ge yeuh Rasulullah teh ti ditu mah urang di dieu nya di mana di Garut Rasulullah kantos dakwah di Garut Rasul teu tah kumaha cara dakwahna sok ayeuna mah sabari heureuy jiga mah aya sok resepna sok makana di ditu mah nyapana lamun Rasulnya di ditu lamun nyapa di ditu sahabat Rasul teh assalamualaikum ya sayyidi ya Rasulullah di ditu nya beda di dieu jadi beda orang Jakarta beda cara nyapana nya ka Rasul teh naon cenah kumaha cara napana teh tuh ngahulang deui wae ya Rasulullah salamun alik tah cara orang Jakarta ya Rabbi asyani wa daraji atfataya jiratal alamin ya uhaila judi wal karami ya uhailaju di wal karami capek tukang kendang lagi duhai senangnya pengantin duduk bersanding bersenda gurau bagaikan raja dan permaisuri cakap euy paruguh ya mah jamaahna euy pasihan rada ieu nya ibunya di ditu mah kitu tah orang Jakarta teh beda jeung orang mana orang Jawa lamun orang Jawa kumaha nyapana cenah ge ya Rasul salam alaika ya tabah atuh jang ieu mah jiga nu asa-asa euy ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika anglia numpak perahu layar mana yang sudah ya tadi di Bandungan tuh di eta mana orang Jawa gitunya nyapana beda jeung orang Sunda beda di nyapana kumaha cenah ge ya Rasulullah salamun ali tadi poho itu kompromi heula geus kurang pugu euy tadi teh aturan janjian heula jeung hadrohna euy keun we nya ibu makana salawatna beda-beda usabab mon Rasulna di ditu pindah ka dieu heueuh da kumaha atuh keun we nya cara nyapana mah kitu we nya benten-benten ku sabab naon dan lebih makana makna lakon kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah kade ibunya di ditu teh di ditu ye di ditu Rasulullahnya punten jadi itu Rasulullah zaman kapungkur makana pakai 3 jarinya
dugi ka dieu kade di ditu mah korma jeung roti datang ka dieu mam bubur ayam tiasa ku tiru jari mangganya henteu sauyosnya mam bakso mangga ibu hayang hirup ngeunah teu hayang hirup tenang teu hayang enak teu gampil ibu lara suka ibu mamun resep naon ibu oh bakso sampe Allahu Akbar atuh rada-rada kaluhur saeutik atuh ieu mah sampe ibu resep sampe abi naros ibu hayang enak hirup hayo abi naroskeun ibu resep sampe nya anu nyandak eta sampean saha nu bade kabahamkeun teh sampean pandangan saha salah euy aduh ieu mah geus loading di wae jang ieu teh cikopi jang euy ieu mah ibu resep sampe hayang hirup ngeunah enak simpel ibu sok anu nyandak sampo dibasupkeun kana baham eta pandangan saha pandangan ibu dilebetkeun kana baham saha anu nyapek saha ngeunah cak saha gitu gampang ari hirup mah kitu nya simpel jadi di diri urang sorangan keneh ibu laras ibu hayang tenang hirup tenang gampil hayang apa carana hayang tenang hirup teu kudu ka laut teu kudu ka gunung alhamdulillahirabbil alamin upami hayang tenang kumaha tah coba sok nah upami hayang tenang ibunya sok ketika urang ridho naon wae nu dipasikeun ku anjeunna tah bakal tenang ketika urang teu ridho tah kade bakal aral soalnya ras ibu gitu ibu ridho teu kieu hirup ibu tah eta nu bakal gelisah teh kitunya kusabab urang teu ridho jadi gelisah hirup teh nya ayeuna ibu abi naroskeun sok ibu sabaraha kali ibu rencana punten jeung si AA atau jeung si Ade atau jeung Incu jeung urang kali minggu payun bade ka ditu cenah Senin payun bade ka ditu punten nya sabaraha kali digagalkeun ku Allah sering tah ari berarti hirup ka hayang saha ka hayang Allah hirup malin ka hayang urang salah ibu teteh nya ras hayang tenang ibu tah lamun hoyong tenang kudu urang teh kudu bisa narima takdir ti Allah ras ibu kusabab teu nampi takdir ti Allah jadi we teu tenang ras ibu awas ayatna naon di dia dijelaskeun dina Quran aya ancaman naon cenah walanabluwannakum aya lam jawa kosam saranun taufik sakilah hartina demi Allah bakal diuji aranjeun kabeh teu aya nu teu diuji boga pamajikan bagur salaki teu naon eta euy Allahu Akbar ieu ka mana ieu sarogena ka mana ieu kumaha Allahu Akbar ya Allah ya dangukeun dengan sejarah romlo nya ya ayatna dijelaskeun nya ma patakalam yuhlak laka euy dengekeun tukang ya ma patakalam yuhlak laka sesuatu yang meninggalkanmu berarti dia tidak diciptakan untukmu anjay wa ma khuliqalaka layaputaka sesuatu awas yang diciptakan untukmu dia tidak akan pergi meninggalkanmu anjay ya awas kadang teu jadi ke 100 isuk sok diulang kurang ieu ma patakalam yuhlak laka nu jara romlo be bade nuranda bae nya sok nu kumaha nu can boga we nya ma patakalam yuhlak laka sesuatu yang meninggalkanmu berarti dia tidak diciptakan untukmu nya wa ma khuliqalaka la yaputaka sesuatu yang diciptakan untukmu dia tidak akan pergi meninggalkanmu laras ibu seueur nu jara romlo salas sok sambut yang datang ikhlaskan yang pergi hargai yang berjuang lupakan yang menyakiti asup teu asup atunya
nya sabab naon ya. Jadi rasa cinta yang paling tinggi itu mengikhlaskannya ya, sabab lebih baik kehilangannya katanya daripada kehilangan kebahagiaannya. Ibu siap kawin deui? Astagfirullahaladzim. Kini ulah gitu, ulah ibu, ulah gagabah ibu, ulah iman nu jaromlo we, man nu jaromlo mana aya? Oh, aya, aya teu. Soknya orang judak do apa nu jaromlo sing kenging nu bager nu soleh soleh amin. Sing gampang ki gampang nengnya kade tuh aminnya juga kapaksa sih eta mah euy. Ya saya tuh juga nu ngewa deh. Sok kita pamaget eta di pupengke tuh nih garagah nih gara ranteng euy. Jang sabarwa ka bogo can. Oh encan tuh kewe balik. Nya pegat di dia teh pegat. Penta nomor nanya. Leres. Da biasa nama jang ari awewe mah mulai kawani jang. Sok payunan we jang nya tuh. Geus aya sinyal jang. Jadi ayatna naon tadi sinage walana bluwannakum ayalam jawa kosam sareng nun taufik sakilah hartina demi Allah kaula bakal nguji aranjeun kabeh teu aya nu teu diuji kabeh ge bakal diuji ibunya. Laras ibu. Jadi ulah punten semua tuh sedang berjuang melawan ujian masing-masing ibunya. Oga tadi salaki bager murang kali bager nya salaki bager murang kali mitoha tukang santet ayo we. Masalah nanya jelas ibu kabeh nu teu diuji teu aya kabeh sadaya ge bakal diuji cak Allahnya. Terus ibu sok nyambung deui urang sambungkeun ayatna. Sok doakeun ibunya nu ngewa ka urang nu ngadolim ka urang sing panjang umur amin, sing sehat amin. Kade ibu lamun anu ngawa ka urang alhamdulillah nu ngadolim ka urang ibunya. Ulah doakeun ya Allah eta sing rogol huntuna ulah sing caroplok ulah gagabahnya eta teh amal jariah urang ibunya. Urang bobo diomongkeun ku anjeunna alhamdulillah pahala anjeunna ka diri urang nya dosa urang ka anjeunna laras. Doakeun sing panjang umur sing sehat. Ulah ya Allah tong sing dipasiar hidayah ulah keun we tong. Sina ngomongkeun urangnya jaba urang teh hudang tengah peuting tahajud asa beratnya. Aduh ayeuna mangaosnya alhamdulillah keun we. Tah kurang keur kieu nya diomongkeun ku batur alhamdulillah nya pahala urang puntennya pahala anjeunna ka diri urang dosa urang ka anjeunna. Jelas ibu? Awasnya masih kena anu musuhan ieu tatangga jeung tatangga aya kena musuhan. Allahu Akbar. Dulur jeung dulur lanceuk jeung lanceuk aya keneh. Allahu Akbar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Awasnya fa asoba ismuhu li abi wa ummi nya awas dosa anak incu kolot anu maot kabagian. Sok jaba orang teh puntennya kolot keur aya tu barang bere teu tiasa can tiasa punten ngabahagiakeun ayeuna kolot tos maot teu sok atuh kalakuan nu hade gitu nya. Ieu teh kieu teh kalakuan nu hade ieu teh bakal kaditu ieu teh ngalir ieu teh amal-amal ibu-ibu sareng saha tuh bapak-bapak nu ngariung di pangawasan teh amin. Urang julakeun di ditu sing kenging panampian Allah Subhanahu wa taala amal ibadahna amin. Sini tempatkeun dina saya amin. Ya, jelas ibu. Ulah sok parasia lanceuk jeung lanceuk komonya komo dulur jeung dulur naon. Awas salah sebab pun nabi hasaballahi sabaya siro qalu mahya ya Rasulullah cenegenya. Hayang dihisabna gampang di hari kiamat hayang. Tah jelasnya tilu diantarana zaman nu gampang dihisabna di yaumil kiamah tadi salah sebab pun nabi hasaballahi sabaya siro qalu mahya Rasulullah naon cenage tu timan haramaka wa ta'silu aman qad wa tafu aman dolamaka tah watafu aman dolama kanu bisa nyambungkeun silaturahmi ka jalma punten anu mutuskeun tali silaturahmi. Bu nya oma ulah sok seripa saya jeung dulur komo nya jeung lanceuk komo jeung tatangga sok akur. Jelas ibu nya walana bluanakum demi Allah kaula bakal nguji aranjeun kabeh moal teu anu kabeh ge nuju diuji.
Leres. Yang jika nundutan euy. Ya, jadi ari ilmu teh kanyaho cenah makana tadi ayatna naon cenah ge wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum sananya urang teh dikaluarkeun tina padaharan patuangan indung aranjeun kabeh teh la ta'lamuna syai'a dalam keadaan tidak tahu apa-apa bisa teh ku diajar lamun teh diajar moal tiasa jang ieu moal dipangasikeun cai jang euy aya astagfirullahaladzim euy keun we bager nuhun jang bager soleh bu abi inum heula ya sibuk teu lah bismillahirrahmanirrahim bae cak pun istri ge ibunya cenah ge bae hari ini minum cibodas mah bae cenah ge di luar mun minum susu mah balik we nikmat kieu ibu euy bu nikmat kieu bu ari nikmat teh naon cenah ari nikmat teh sayun mulaimun pinapsih sagala rupa perkara anu saena sayun mulaimun pinapsih sagala rupa anu dipikarsep anu ku hatenya tuh madu akibatuhu jeung bakal dipuji urang ku eta nikmat ibu ari nikmat teh naon cenah ge sagala rupa perkara sayun mulaimun pinapsih sagala rupa perkara anu dipikangeunah ku hate ibu gaduh kulkas nikmat atoh teh ibu hatena enak ngeunaheun gaduh mobil ibu nikmat gaduh kumaha ieu mah euy gaduh rumah nikmat ibu tah are nu ngaran nikmat teh naon tadi sayun mulaimun pinapsi cenah ge nya sagala rupa anu dipikangeunah ku hate tuh madu akibatu bakal dipuja jeung dipuji urang teh nya makana lamun misalkan ketika urang puntennya teu pernah ngadolim ka anjeunna nyusahkeun anjeunna punten ngusik kahirupan anjeunna mana teh kausik ku kahirupan urang teh kudu bersyukur ku sabab naon aya nikmat nu Allah dibikeun ka diri urang aya kelebihan nu ku Allah dibikeun ka diri urang teu dibikeun ka anjeunna ibu nya jadi ayatna tos jelas na mangkanat mahasinu masawiya pakai pala takunu masawiya manusia mah yo ibu mangkanat mahasinu masawiya keur bener wae aya salahna pakai pala takunu masawiya komo keur salah komo nu ngewa ibunya leres teu gitu ari fitrahna manusia mah mangkanat mahasinu masawiya keur bener wae aya salahna pakai pala takunu masawiya komo keur salah komo nu ngewa kumaha atuh tad jalankeun we tong dipikiran kalieur-lieur nya da tatama tos fitrahna ibunya jadi engke mah lamun aya nu punten nya amun aya cenah ge nu ningali urang cenah seneng anjeunna susah geus we antepkeun kacapek-capeknya berarti aya nikmat nu ka Allah dibikeun ka diri urang teu dibikeun ka manehna jelas sok tos tina masalah tos dijelaskeun nya kade jadi manusia mah terlepas tina masalah tadi tos diterangkeun wala nabluwanakumnya aya lam jawa qasam saranun taufik sakilah artina demi Allah kaula bakal nguji aranjeun kabeh beres anu eta ayeuna langsung kana Muharram nya jadi di peristiwa Muharram ieu teh punten ibu ieu bae dangukeun moal itu juga narundutan euy tuh tadi Pak Habib marah ya tadinya sholat alhamdulillahirobbilalamin buat orang nanti juga nurundutan ya mah euy saya tuhnya tadi shalawatan aduh asa kahana hati teh ya Allah makanya di dia ibu punten di dia teh aya naon aya peristiwa naon ketika Rasul ka Sidratul Muntaha urang bahas shalawatan we nya ieu kieu nya ketika berdiskusi antara Nabi Muhammad sareng Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha kapungkur nuju Isra Mi'raj naon cenah ge ngobrolnya yeuh
Saur Muhammad teh naon cenah ge dikisahkan di kitabnya hilap deui namina teh nya Al Sumuta'ali lamun teu lepat eta teh nya naon cenah ge laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflah dangukeun ya Rasulullah keur ngobrol harita Rasul jeung saha sareng Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntahanya di dia teh naon cenah ge laulaka ya Muhammad cak Allah laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflah kalau bukan karena engkau wahai Muhammad tidak akan kuciptakan langit bumi beserta isinya tuh kade laras ayeuna mah ku sabab naon langit bumi jeung seisina diciptakeun kunaon uninga apal sok dangukeun je ayatna naon cenah laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflah kalau bukan karena engkau wahai Muhammad tidak akan kuciptakan langit bumi beserta isinya. Rasulullah tuh cicing we ki sakatal Mustafa Rasul tunduk gitu. Akhirnya naroskeun Rasul teh ya Allah engkau ciptakan langit bumi besar ini itu karena saya naroskeun ya Allah saya diciptakan keur saha jawab Allah Subhanahu wa taala naon cenah ka Rasul antalia habibi ya Rasulullah kamu diciptakan untuk menjadi kekasihku nah didinya geus apal saur Allah didinya geus apal wahai Muhammad urang nyiptakeun langit bumi beserta isina keur naon keur anjeun urang nyiptakeun anjeun antalia habibi keur naon keur menjadi kekasihku deuh ayeuna bejakeun cenah ge ye Allah keur saha cenah ge Allah teh keur saha ieu teh sakatal Mustafa Rasulullah tunduk ku Nabi Muhammad teh kitu nya yo cenah ge wahai Muhammad bejakeun ke seluruh umat aranjeun kabeh di alam dunia ana liman yusolli alaika ya Muhammad saya diciptakan untuk orang-orang yang banyak lidahnya basah berselawat kepadamu laras sok selawatan teh oh sok selawatan di geber jang euy jika ada tunduh geber heula jang yok geber jang sok jang narundutan aing mah euy kedeung we ieu mah durasi sakedeung recareng hardi jang sok Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari Sanayana Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa hadiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyahiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ada ceng hareum meureun euy tos uninga nya tos uninga ya nama
saur Allah naon hoyong kapapendak sareng Allah hayong 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 teu tadi naon cenah saurna saur Allah ana liman yusalli alaika ya Muhammad saya diciptakan untuk siapa untuk orang-orang yang banyak lidahnya basah mengucapkan salawat kepadamu paham ngertos ayeuna mah ngertos makana aya nu protes euy orang ditu naon cenah selawatan cenah euy hulu cenah berlebih-lebihan astagfirullahaladzim punten nya kade nya sholawat mah dalilna bahasa Jawa ibunya nya ieu teh punten ieu teh calana can dipake geus dipake calanaannya ieu sarung can dipake lamun tos dipake sarungan ieu baju lamun punten nya lamun acan dipake lamun tos dipake bajuan tahlil can dipake lamun tos dianggo tahlilan sholawat can dianggo lamun tos dianggo sholawat leres leres hulu berlebih-lebihan ang tasabsum ang tabadul puntennya ari masalah sholawatan bahasa mahabbah mau ulah dibanding-bandingkeun yang bahasa fikih kahade bahasa mahabbah bahasa cinta gitu engkau seperti purnama engkau seperti karosul cenah berlebih-lebihan ibu namanya cinta berlebih-lebihan ibu kadang memboga kabogoh goreng patut ge cenah ge sayang kau cantik banget cenah ge punten nya da bogoh ibu bogoh ibunya ku bahasa tong di tetiasa dibandingkeun yang bahasa fikih da mah bahasa mahabbah jelas ya sayang aku tidak bisa hidup tanpamu aduh yang menghidupkan kita Allah kok jadi jangan dibandingkan dengan bahasa fikih laras ibu laras teu bisa da bahasa mahabbah joget da bae atuh dengaranna ge da bahasa mahabbah bahasa cinta bahasa bogohnya makana lamun urang kapanggih ka pogoh ka pala ditu ke leumpang ka dieu kapanggih di pajuan yes bahasa cinta jelas ibu keun orang kerja obok-obokkeun we ku anjeunna nya teu meunang anu apek we teh ibu terus ibu keun we jelas ayeuna mah ibu kunaon urang dipiwarang cenah ngaos shalawat tos leras terang awasnya ibu uninga iblis teu teu sarua abg henteu can berapa pendak iblis teh ku sabab naon embung sujud ka Nabi Adam coba mamanaka amartu ku sabab naon coba iblis embung sujud ka Nabi Adam ku sabab naon kunaon jang Nabi Adam bungsu iblis embung sujud ka Nabi Adam ku sabab naon jang sabab naon sombong sebagai kade tahu bahasa syariat keneh taikeun nya ku sabab cenah iblis embung sujud ka Nabi Adam teh ku sabab naon ku sabab tara mau sholawat ibu makana punten diabadikeun dina Quran innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi saenyana puntennya Allah sareng malaikatna bersalawat iblis sholawat teu tah makana heuras hatena heuras heuras makana naon iblis mah holak teliminar wa holak tumintin cenah ge ngabanding-banding we pagaweana teh nya ngabanding-bandingkeun ibu lamun dibanding-bandingkeun ku caroge sok ambak teu tuh tingali neng pamajikan batur matun jaba langsing geus boga anak 3 ge tingali glowing keneh sok ambak teh ibu ulah sok ngabanding-banding ibu eta teh naon sifat iblis ibu laras sok dibanding-bandingkeun anjeunna atuh tingali baturnya ieu manguseup jeung nguseup cenah ge ulah kada tong sok ngabanding-banding eta teh sifat setan siap dipikeun sifatna hayang rumah tangga tentrem pikeun sifatna tadi naon ulah sok ngabanding-banding sifat setan ibu
sifat iblis ibu ku sabab naon cenah ge khalaqtal minar wa khalaqtahu min tin dibanding-banding we aing mah tina seuneu sia ada mah tina taneuh ya Allah cenah gitu. Awas. Terus naon deui yang saling memperdebatkan perbedaan. Aya sok memperdebatkan perbedaan di dieu aya. Astag iblis teh. Geus teh serius. Kunaon teh? Aduh Gusti nu agung. Ulah sok punten, ulah sok memperdebatkan perbedaan. Keun batur mah beureum, keun batur pendara kita keun we, urang mah urang we. Heeh. Laras Ibu, eta teh sifat iblis yang selalu memperdebatkan perbedaan. Yang tidak bisa menerima keberagaman, Ibu. Ya, utang mah urang kieu mah enak kitu nya, teu bisa we nerima keberagaman teh. Aya nu kitu aya. Astagfirullahaladzim. Piceunnya. Jadi keteh naon jadi sifat iblis teh jadi heuras Ibu qaswatul qulub. Uninga qaswatul qulub heuras hate Ibu. Heuras hate qaswatul qulub. Ari jalma nu heuras hate cirina naon palam yuqbal mawaid teu bisa narima papatah. Heuras we hatena saing. Asa aing pang benerna batur masalah we. Aya iblis teh berarti manusia ya ulah nya ari nu bener teh nu kumaha Ibu boe jalma nu bener nu kumaha coba nu tara pernah salah aya jaman nu tara pernah salah aya ti mimiti zaman Nabi Adam nikeun ka kiwari aya jaman nu tara pernah salah aya nya Kulu Bani Adam cenah ge ari sakabeh umatna Nabi Adam khotoun tempatna salah. Jadi ari jama ulah sok ngalasaban. Bener. Nu bener nu kumaha? Nu bener mah nu sing rido mapatahan sing rido dipapatahan. Daek ngomean kana kasalahan salah leres. Ulah asaa iblis teh saing teh. Qaswatul qulub ya. Sifat iblis teh tadi qaswatul qulub heuras hate. Ciri jalma nu heuras hate teh naon tadi palam yuqbal mawi teu bisa narima papatah. Pamajikan dipapatahan ku salakina emang paling hese mah batan pamajikan euy. Heuras keneh qaswatul qulub teh. Salakina dipapatahan ku pamajikanna heuras hate teh teu narima teh qaswatul qulub teh. Pak Ustad dipapatan ku muridna puguh Pak Ustad eta teh ka sendok cai kopi eta teh kopi teh kedah disendokan heula Pak Ustad manawi ke kana cai panas sawatos da qaswatul qulub heuras hate bahekeun ya kopi hiji-hijina teh pecah we kumaha eta euy nya jadi lamun jalma geus boga sifat qaswatul qulub heuras hate keteh naon ghariko ari gore teh tenggelam kitu we hirupna ti lelep moal hirupna teh moal maju nya moal mundur kitu we Ibu hoyong maju hoyong hirupna ka payuna leuwih maju hoyong Allah boga sifat heuras hate Ibu nya heueuh ieu mah amanah ti abi we teu ngaduh sifat heuras hate. Laras Ibu, sok urang ngaji kana Muharraman langsung teh mah ieu heula we. Jadi Ibu peristiwa Muharram lanjut we kana anu ieu nya anu singkat ieu. Jadi peristiwa Muharram ieu ibunya awas. Di bulan Muharram ieu aya peristiwa nu sangat luar biasa naon. Jadi cucu-cucu Nabi semua terbunuh. Kusaha ku Yazid bin Al-Muawiyah nu tersisa saha Ali Zainal Abidin Ibu. Ali Zainal Abidin teh gaduh murang kalih namana Said Ja'far Shodiq. Gaduh murang kalih deui sahamana Said Ali Uraidi. Gaduh murang kalih ini saya apa diteruskan oleh keheula bisi salah nginum heula euy. Allahu Akbar. Ya masalah ieu nerangkeun silsilah bisi lepatnya. Ya, peristiwa Muharram ieu ibunya. Jadi seluruh cucu Nabi terbunuh nu sisa nya iku saha ku Yazid bin Al-Muawiyah anu sisa saha Ali Zainal Abidin.
Ali Zainal Abidin menjauh punya anak, diteruskan Said Ja'far Shodiq, diteruskan lagi Said Ali Uraidi, diteruskan lagi Isa Al-Muhaqib, diteruskan lagi Said Muhammad, diteruskan Said Ubaidillah, diteruskan Said Ahmad Sohim Mirbat, diteruskan Said Alawi Anil Faqih, diteruskan Said Muhammad, diteruskan Said Alwi, diteruskan Said Muhammad, diteruskan oleh Said Ali Kholi Qosam, diteruskan Soleh Ahmad Sohim Mirbat, diteruskan Said Alawi Anil Faqih, diteruskan Said Ahmad Jaludin Campak, diteruskan Said Abdul Malik Mongolia, diteruskan lagi Said Jamaluddin Al-Husain Al-Kabirnya karena tinggalnya di Jawa dikenal jangan Syekh Jumadil Kubro ya. Syekh Jumadil Kubro nya gaduh murang kali pindah Palang Tuban namanya Syed Ibrahimnya di Palang Tuban itu gaduh murang kali namanya Raden Rohmat dikenal Sunan Ampel. Di situ mulai peradaban Islam ya. Terus Syekh Jumadil Kubro gaduh murid ya namanya Samsudin pindah Jawa Barat dikenal dengan namanya Syekh Kuro, punya murid namanya Datuk Kahfi, pindah Cirebon punya murid namanya Syarif Hidayatullah dikenal dengan Sunan Gunung Jati. Apal tuh? Aing mah capek-capek euy tadi teh. Kewelah privat welah Jadi ibunya langsung tiritu ka dieu Islam teh nya Rasulullah teu pernah dakwah di Garut ibunya tahsil silahna kitu. Makana pembelajaranna beda-beda ibu. Tadinya cara nyapana di ditu mah kitu, selawatana di dieu mah kieu. Nya tadi tawasulna kitu di ditu mah di dieu beda deui tawasul tadinya. Tos tadi ku Pak Habibnya tawasul ari tawasul teh al wasilatu kullu ma yatawassalu ilallah wa yataqarrab ilaihi, segala rupa perkara anu saya nu bakal ngadeukeutkeun urang ka Allah mangga sok tawasul saya. Bahasana panjang tawasul teh usaba mencakup wah luar biasa. Jelas ibu. Jadi pembelajarannya beda-beda, peninggalannya beda-beda nya. Naon peninggalan jadi cara pengajarannya beda-beda. Baheula ibu baheula Al-Qur'an teh punten Al-Qur'an teh teu dijantenkeun mushaf ibu, dibuat tu ceper di tulang unta di pelepah kurma ibu. Masuk maos Qur'an teh masuk ayeuna mah ngeunaheun ibu kapukur mah teu dibukukeun kitu nya. Rasulullah maot tah nembe sahabat dibukukan Al-Qur'an ya. Akhirnya golongan sahabat maut tabiin pas tabiin ditinggali mushafna teh mushaf Quran teh sahabat teh lukak deguk jiga cacing tengarti cenege euy. Akhirnya dikasih titik-titik oleh Abdul Aswad Ad-Du'ali nya. Nah akhirnya teu kaharti kenehnya dipasihan Jabar kasroh domah kusaha mendingan teu Syekhulil Al-Faroidi nya. Akhirnya Al-Qur'an itu rahmatan lil alamin puntennya ke Andalusia punten di Andalusia teh punten waduha jadi waduhe, di Turki mustaqim jadi mustaqim puntennya, di Sunda punten hal azim pakedon jadi hal azim kade, di Jawa karena boga hono coroko Al-Fatihah jadi Al-Fatihah gitu nya kapungkur boga nango teboga ain jadi alhamdulillahirabbil ngalamin bahasa orang ka Jawa keun we nya. Terus ibu akhirnya dibikinlah karena rahmatan lil alamin Al-Qur'an ieu akhirnya dibikinlah naon supaya orang Islam gampang bisa maos Al-Qur'an secara bagus. Akhirnya dibikinkan suatu ilmu namanya At-Tajwid Pedro Atil Quran. Siapa yang nulis? Abu Ubay Qasim bin Salam. Kenging ilmu teu imang ngalalamun wae euy. Diajak serius salah, diajak gitu salah kumaha ngose euy. Ya Allahu Akbar ya Karim. Bu ngarundutan. Aduh mah euy. Tabu sabar aya. Atuh kata bila 5 menit dewe atulah Sidarundutan mah watos ya. Kada ajengan nu leres mah dipayun ke di pangker ya ajengan leres mah nya ieu mah kieu we. Heeh. Tuh. Tadi teh geus bayalah. Ke pajengan kada heula watos euy. Ibu leres tadi ngaosna ka tampi teu. Naon cenah? Ayo mah euy. Astagfirullahaladzim kumaha ieu teh ngaos teh. Awatos ngunda Pak Habib tebih-tebih ka dieu euy. Sok
ayeuna urang ngabahas hiji ayat wae di dia dina Quran terakhirnya pibahaneun ieu mah ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya hai ayyuhan nas, ibu jalma lain urang jalma lain ubudu kudu ibadah aranjeun kabeh. Awas lamun hartina kieu lamun urang sambungkeun nya ya he jalma-jalma kudu ibadah anjeun lain kahayang nafsu tapi kahayang urang cak Allah. Saha Rob teh alladzi dat khalaqa nungin aranjeun kabeh ti mimitin zaman Nabi Adam nepikeun ka kiwari supaya naon la'allakum tattaqun supaya urang takwa ka Allah. Jadi ki ibu tina ayat ieu urang diparentah sok budu kudu ibadah aranjeun kabeh punten lain kahayang nafsu tapi kahayang saha kahayang Allah. Makana di zaman ayeuna awas pamokoma bihaki ausopi loba jalma nu katipu ku ibadahna sorangan kade nya leres ya cenah ge salat duha ngareh usaha lancar awas nya lain teu menang sae salat duha teh ya cenah salat tahajud ngareh dipamaksadana cenah ngareh digampilkeun lain teu meunang sae teh kade ibunya dangukeun ya ilmu ieu punten ibunya awas di dia ayat-ayatna abghadul ibad ilallah, hamba yang paling dibenci ku Allah teh kumaha cenah nu kumaha amilal amalal akhirat, hamba-hamba yang beramal amalat khardan min aqradi dunia untuk urusan duniawi. Terus ibu lain teu meunang salat duha mangga sae mantep nya sok ibunya awas ibu lain teu meunang salat tahajud kade sae ibu niatkeun awas la ta'budullahu liyudia cenah ge ulah nyembah Gusti Allah ku sabab urang hayang kahayang terus kahayang urang punten dipasihan ku Gusti Allah balik buduhu liardo sembahlah Gusti Allah supaya urang teu meunang ridho ti anjeunna fa idza rodiya lamun Allah geus ridho ka urang geus nyaah geus cinta ka urang ada hasitum bi atoihi Allah akan mengejutkan dengan pemberian-pemberiannya. Entah rezeki lancar, salaki bageunnya, anak murang kali soleh. Laras ibu, siap tuh. Ulah ngagantung kana amal ibunya min alamatil iktimati al amal nuksohuro jaing dawujudi jalal ke salat duhana dijalankeun pek usaha teu payu nyalahkeun salat duha. Ke cenah puntennya salat tahajudna tos dijalankeun usahana teu payu nyalahkeun salat tahajud. Sok ibadah mah ibadah wae ibunya leres ibu leres sok tadi ayat tos diterangkeun ku abdi la ta'budullaha liyudia ulah nyembah Gusti Allah ku sabab urang teh nyembah aya kahayang terus kahayang urang punten nya kahayang urang teh dinaon dipasihan ku Gusti Allah tapi balik buduh liardo sembah Gusti Allah ku sabab urang hayang meunang ridho ti anjeunna fa idza rodiya punten lamun Allah tos ridho ka diri urang ad harsitum bi atoihi Allah akan mengejutkan dengan pemberian-pemberiannya. Siap ibu? Siap mian ridho Allah? Siap. Hawa tos abi mah bisi hiji mangsa angke kieu ibu hiji mangsa teh ke di akhirat kieu dipasihan abi teh ibu teh nyatah cenah kitab nabukuna anjeun keur hirup dalam dunia pak dibuka set molongpong. Ya Allah, mana baheula orang minang salat tahajud, mana orang minang salat duha. Kan nuhti minha sia teh, ku ka baheula sia teh di dunia, dibikeun ku yang di dunia cenah ge. Tapi wala nasibaka fil akhirah, ku yang moal dibikeun di akhirat, tapi moal dibikeun di akhirat. Jelas ibu, ayeuna aya anyar tuh di TV tuh kamari di share-nya ka saha ka nomor HP abi. Punten jalur langit anjay jalur langit cek urang teh euy. Ibu punten ya. Arih nafsaka mina takdir cenah. Hirup urang mah geus dijamin ku Allah.
urang manian asbabna we nu damal nu usaha-usaha. Jelas Ibu, ari nafsaka minat takdir hirup urang mah geus dijamin ku Allah. Sok nyan asbabna we nu damal nu usaha-usaha. Ya imah pangeling ti abi mulai enjing sok mulai ayeuna Ibu sok niatkeun ibadah karena Allah. Awas ulah nepikeun ke orang di alam dosnya kaditu yeuh cenah ge buku anjeun teh. Naha cenah ge baheula sok ngawirid ya fatahu ya rojak. Nya, nah ka mana tuh ya Allah? Kanuh ti minha sia teh dibikeun ku yang di dunia, tapi wala nasibaka fil akhirah. Tapi moal dibikeun di akhirat. Ibu kadangu teu heueuh kitu ibunya omat lebar euy lamun urang ibadah karena akhirat dunia kababawa tapi lamun urang ibadah karena dunia wayahna we nya akhirat pegat dunia teuing. Leres Ibu leres hawa tos euy aya ieu aya hiji deui nya abi mah ngelehan we cekap paling mung sakitu Ibu hatur nuhun nabinya atau silaturahmi sareng orang mana Malangbong desa naon itu hilap deui desa Sukaratunya leuh Ibu hapunten abi nya itu jadwalna tuda abi aya pangarsa hiji deui sekap sakieu wae punten abi pilih aya lepat ibunya da kumaha teh nya. Tutup mungkin cekap sakitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.